mau bapak minta udah ke pengiram tel bapak minta tapi abdi nama luar biasa pas ngalahirkeun ka alam dunia beda jeung Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkeun di saluhureun palawangan di sahanakeun ujel beda di urangnya lamun ayeuna naon di sesar usaha cenah pidana sanes bidang kayu mah lagi saha pidana teh Siti Maryam sareng Siti Asia eta wanita-wanita ahli surga Allah Subhanahu wa taala pamajikan urang macan aya ngaranna di surga ade ya pamajikan urang macan aya ngaran sareng Dewi Asia sareng Dewi Maryam dicak ku Gusti Allah ahli surga luar biasa maka dipilih ku Gusti Allah jadi bidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas lahir ke alam dunia seperti urang Pak ya ai kang Rasul mah sujud ka Gusti Allah subhanahu mugi ka Allah subhanahu wa taala sabari pada dilahirkeun anak ajaibna kaanehanna luar biasa tatangkalan tadina ayeuna gararing jadi larindah sarukur bahkan buahna bisa dipetik seuneu orang majusi ku tadina tarap aleup-aleup jumpahnu berhala ngagaronger maruakan ku sabab lahirna Kangjeng Nabi dukun-dukun hari kama teralaku na sababna julitna ngadukung Kangjeng Rasul ya julitna ngadukung Kangjeng Rasul bahkan kasimpuri anu nawaran disimpuri pan aya kontes manuk jadi itu aya tukang manuk di aya tukang musuh aya tukang musuh aya luar biasa eta tukang musuh uji kasabaran tapi kandungan hukuman tapi halus eta ibadah manusia usep aya ibadahna aya tuh aya di mana-mana berangkat karang musuh ngalengkah ke dalam kantor bismillahi tawakkaltu Allah niat rek musuh ya lempangna subhanallah ngagok di galengan apa di galengan ngagok di galengan pula ngucapkeun alhamdulillah masang eupan hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir halungkeun eta eupan la haula wala quwata illa billahil aliyil disangut pulau tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil cepet pegat goblok nah eta tukang usuk tapi aya dikirim atuh tukang usuk lamun hayang menangan we tingali pamajikan waktu sepenting saretna lamun pamajikan nyangigirna belah katuhu maka ngalungkeun kepada ka belah katuhu lamun ayeuna pamajikan nyangigir belah kenca berarti ngalungkeun kepada belah kenca lamun pamajikan sarena nangkarak ulah jadi musuhna kata sabab pamajikan hayang musuhan eta tukang musuh untuk cenawing mah tarang musuh ngangkat manuk ya aya tuh eta manuk luar biasa eta nu beja ka uing pabadikan anu usap kana manuk Ustaz aja mah geus sakut deui rumah tangga di akang jaman naon sebabna eta ngurus teh ngan manuk geus ngabisu di vitaminan di parabahan nah sekali alco hayang beas teh aja padahal tidak ya nyopi 50.000 baru kadang kemari parah luar biasa ada tukang manuk kan pokoknya Pak Haji jadi sorry gitu Pak Haji manuk tak gede siapa lagi aduh gusti aduh ada tukang manuk simpuring anu orang manukna manuk kurai bausat hoyong manuk ali dipasihan mah ali pasane ngapunan abi maksud ge manuk bueug jeung manuk ana teh 1000 cuy
Manuk gua sering kucuy. Tinggal ibu-ibu nya tengah penting ibu. Ulah ka dieu can geus leuwih anakna tuh tatangan can boga anak. Ada sia emang gua kitu anu ngobrol. Ya, terus aku di mana-mana aya manuk sering kucuing. Santri mah ribut eta teh. Salimi tah euy. Disebutna ke manuk salimi. Bapak tahira teh mah salimi lain. Tapi katudungna teh menang sagu eta salimi. Santri, ya Allah, katakanlah mun aya manuk salimi teh manuk salimi. Gusti lagu datang. Tawara. Eta manuk kuring eta. Da kajeun teuing cenah. Kajeun pertama ka usah manuk curi eta dua manuk eta mah. Kajeun teuing da aing mah geus nyahoin duitna. Nu kumaha cenah ka usah duit teh? Yeuh, heka duit. Hayang we. Yeuh, awakna sagede guling, kuluna sagede urang. Awakna aya guling, kuluna aya urang. Duit teh. Naon sebabna? Nu sok parasea. Kurang. Nu sok parasea. Nu sok sirikan. Kurang berarti jieu teh. Duitna urang, Pak. Lamun urang uka-uka neangan pocong, babari musirna. Lamun urang uka-uka neangan kuntilana, babari musirna. Tapi lamun setan asukan jero hate, hese musirna. Nanti ujung dia tak ujung saja barang. Kita iblis kecemplungkeun ayeuna kana neraka kusabab boga hate nu takab. Sanes teu. Nu takabur saha? Udah. Iblis baheula takabur, iblis baheula sombong, tapi kadang turun. Ka injuna saha? Firaun. Raja sombong luar biasa. Padahal eta Fir'aun kusabab kasombonganna atuh pasakti Fir'aun awakna pada beteungna kota teu cara urang teu Fir'aun sakali sarapanana sapi hiji san kuat ieu ada sapi hiji narita ayeuna permainan perahu di sungai ieu geuna banjir pandang timbang nepak ngacedok sia langsung cicing eta sungai saking pusaki samping tapi ka aya kabeunghanan luar biasa mencakar langit tetapi am jeung manehna teh pernah geuring-geuring atuh ngiri hutu gecan pernah pira ngan lamun nyeri hutu Firaun kumaha dokter lain tak pernah mantarkan Ana Rabbul A'la kaulah cenah pangeran tah Firaun ngaku pangeran sombong luar biasa ngan paehna kunaon paehna ku cai laut ku uyah paehna teh aya we raja sombong raja Namrud luar biasa kasombonganna kabeungharanna luar biasa kasaktianna luar biasa sombong ingkar ka Gusti Allah tapi paehna urang ge. Terus leungit pan paehan raja Namrud. Aya depehkeunna Raja Abraha. Terang Raja Abraha. Di zaman dah. Orang mana dia salah? Pakai kudu nyaho. Ya, sombong anu diruntuhkeunna lain Monas. Nu diruntuhkeunna lain hotel berbintang, nu arek diruntuhkeunna Ka'bah. Dan arah pasukan gajah luar biasa. Anu kami diajukan ke Ka'bah ke Raja Abraha. Paeh Raja Abraha, kunaon kuman. Rasa ning aya dina surat mah Al-Fil. Gajah paehna kuman leuwih ibarat daun-daun bidaangan kuhil kuha. Jangan kena jabatan kita sombong, jangan kena kekayaan kita sombong. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah begini. Keserentangan namanya kalau itu hobi umay namanya ho. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah. Setiap manusia derajat manusia
di sisi Tuhannya, hartanya, derajat manusia di sisi Tuhannya. Aduh, api-api berkimain euy. Eta luar biasa kasombongan urang kudu diusir. Saking sombong-sombongan, saking sombong-sombong. Pak Haji ning bajuna alus haji. Pak Haji ning senana alus haji. Pak Haji ning duitna loba haji. Ngan poho keur naik kalapa manehna. Pak Haji ning bisa naik kalapa haji bukan. Oh, eta di antara kasombongan. Mudah-mudahan berkah Maulid Nabi urang sadaya dididik ngagaduhan hate bebas. Ngagaduhan hate tawaduk, ngagaduhan hate bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipangaosan sing ngajakeun hikmah pamanten urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.